Kijegul. Samohon gabis. Walengser susulan tabib sapi di ayeuna kene. Semoga ayeuna abdi mios. Di mana gabisna Raja Pura teh Kijegul? Samohon gabis di jalan ngadampal cangkang cau. Encak cangkang cau di jalan. Saha jelema nu wani micen minta cangkang cau ka jalan? Kudu dihukum jelema-jelema teu nyangkana kabersihan mah jeung matak cilaka batur mah. Samohon itu jalmina pun sabar pun icang nepi cangkang cau ka mana bae teh. Kumaha tabib sakti Raja Pura teh bakal ketulungan deui. Punten Ratu Prameswari, hapunten Kanjeng Raja, gening panyawat Raja Putra teh abot pisan. Rupina moal katulungan upami. Moal katulungan Gusti. Upama kumaha tabib? Mun Raja Putra teh moal katulungan, upami teh enggal paparing randong nu kacidang matihna. Naon ubarna tabib? Nah kadang bocah sakti nanging sesapisan dan nu gaduh gaya mu wacis. Di gaduh cowok mas paparin aku wacis kawitna kakak ubar sebuah api jadi ayeuna mah kangkatan Raja Putra bae. Syukur hidup geus cager deui. Cik caritakeun ka ama kunaon sangat tapi kejadian kieu teh. Nuhun ama abdi lupa teh abdi teh ngaheuyan jang sabar ku abdi dihina dumung pincang teras cau mas gaduna sabar ku abdi direbut diteda izin pangageuna cangkangna dialungkeun ka jalan katincak ku abdi diseredot kerebut rabut. Atuh ari kitu mah idak nu boga dosa teh sanajan hidup anak raja tapi ngajian kesalahan mah kudu bae dihukum rangket 1000 kali. Ulang-ulang tancang tangkap Raja Putra hungkuk di alun-alun. Apunten Gusti margi kersa ngapunten ka Raja Putra bae tangtos anjeunna oge tos ngaraos kaduhung. Abdi janji ama mau bade dihara ka batur sareng mau wantun deui mincar runtah ka mana bae. Kumaha walengser? Raja Putra diampura tawan tong. Saya nama diampura bae. Kanjeng Raja saperkawis Raja Putra teh masih kena murang kari. Kilang wiwaha kaduana parantos ngaku kalepatanana. Janten gaduh sifat satria. Oh gidak diampura. Tapi ti ayeuna sabar kudu cicing di dieu sarta kudu diaku ku hidup dulur. Sanggup Raja Putra? Sanggem ama. Mangga abdi di karaton nanging hoyong sarengkeun bapak sarengkeun biang ngiring di karaton. Tuh Raja Putra ramantun ku hidup sabar sakitu sumudnya anak kakolot terutama eta teh. Yo Raja Putra cau mas gaduh sabar sanyana ubar pamere aki wacis keur sabar supaya sukuna cager tanpa daksa tetela sabar jeung marsep tutulung sabar kayang hidup ku kami ditedunan ti ayeuna abah saliam jeung ambu saliam tetap tumetep aya di karaton. Sakitu nu kapiatur wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum